A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jadihi wa duriyatihi wa alil baitihil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banda. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila khususan hadirat Syekh Jasim Asy'ari. Wa ila khususan Muhammad wa ila khususan Al-Jalani radhiyallahu anhu ghafarallahu dzunubahum usulihim wa qur'ihim bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi tinggal ukur dulu jangan. Riz kemana wae Riz? Iya. Asep kemana sih Asep ya? Jakarta? Woi, iya pesan Monas gitu. Mana rencana? Wanon wa khurujihi eta ae minal manzili eta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khurujihi jeung nalika kaluar itu salaki ae minal manzili tegesna tina imahna salaki. Wa idharil hubbi jeung kudu ngadohirkeun kacintana lahu kasalaki indal qurbi dina nalika padeukeut. Wa idharil sururi jeung kudu ngadohirkeun ngabuktikeun ngajelaskeun sururi kabungah inda ru'yatin nalika kasalaki inda ru'yatin nalika ningali kait kasalaki itu lahu awewe. Cek kamari wajib nah can beres kamarinya yajibu alal mar'ati dawamul haya'i minal jawjiha. Wajib hukumna ka awewe dawamul haya'i naon mika era kasalakina era kasalaki teh itu wajib tah ulah poporongos kasalaki teh wanian teh wajib tah berarti lamun kasalaki teh boga kaer teh boga era kasalaki dosa berarti tah. Kamari kitu nya. Terus kumaha deui wajib awewe
wa adu tarfiha inu kamari ya wa yajibu ala mar'ati wajib ka awewe nah adu tarfiha nungkulkeun paningali awewe di hareupeun salaki ulah molotot ka salaki teh yang ngerekep we pugu salaki teh anu ngajamin bisa salamet jeung bisa cilaka gitu. Sur Kangjeng Rasul kan lamun aya nu wajib diibadahan, jalma wajib diibadahan, maka Rasul bakal marentah titah ibadah ka eta salaki. Bisa mukakeun karidoan Allah teh gumantung ridho salaki. Memeh boga salaki mah ka indung bapa. Geus boga salaki mah ka salaki mah tatong gagabah awewe mah. Marukan kumaha gitu. Sageunyeuleung cenah dunia teh. Jadi nungguakan ulah nabe ka molotot burilang ya Allah pan dia tanggung jawab ku salaki duit menta ka salaki kitu termasuk dosa-dosa gitu ke salaki milu tanggung jawab aya kitu kieu teh aya naon-naon salaki tapi ka salaki goreng itu benar di neraka loba dorakana loba siksa aweun disiksa teh kitu teh kamari ya nyaritakeun kamari ya. Terus sarakun naon taat ka salaki teh nya di mana diparentah jeung kudu cicing repeh dina salaki nyarita teh ulah salaki nyarita pungkas salaki nyarita pungkas gitu cicing cenah wasuktu indah kalamihi jeung wajib awewe cicing repeh indah kalamihi dina waktu nyaritana lalaki gitu wajib desi awewe wal qiyamul indah kudumihi dina nyambutna lalaki datang teh sok entong lalaki datang batos barang gawe tos hare-hare weng nyo HP wajib simpan segala rupa pagawean utamakeun salaki bagiakeun salaki entong wakaloban nanya gitu kieu kumaha naon itu ya entong sok caina heula bere bisa nginum salaki teh ulah ieu mah ribut kana bawa itu ya mah kana bawaeunana ribut teh lain dibere heula cai mah oh kana doyet ribut gitu tah wajib tanangtung tah mun urang ke awewe keur diuk sarwiti keur diuk nyawa HP ayeuna mah aya kegiatan diuk teh nan curug berbicara mereka jempol berbicara ayeuna mah sedatang salaki teuneun nangtung bagiakeun salaki gitu bere cai ulah kudu ditah wae bere cai teh menyokokeun cai ayo rek kumaha asup ka surga nah ngarudetkeun we mah kitu nya nah jadi awewe mah kitu kuduna teh nah ieu mah aturan sebagai awewe teh gitu matakan kudu ngaji ge matak ngaji nu kieu mah cenah teh kana sok nyarios ngaji nu kieu mah kudu jeung awewena gitu lagi jeung awewe kakara soalnya lamun lalaki hungkul ngaji terus di imah diterapkan kudu kieu jika menangkan lalaki gitu padahal emang aturan kudu seperti itu wa huruji jeung nalika kaluar salaki ay minal manjili tegasna ti imahna salaki keluar wa khurujihi jeung nalika kaluarna salaki nah gawe nah naon nya bagiakeun balik teh eta mah rek barang bawa rek teu barang bawa entong ditinggali mawa ya tinggali ku balikna salaki geus untung ari eueuh diteteangon ditatanyakeun jadi Bang Toyib salaki teh eueuh kitu geus 3 kali lebaran eueuh ari balik di pasean wae bingung cenah cek salaki teh pamajikan teh deui mah
Ayo we nya ngereng ari eueuh. Katanya. Jadi dibagiakeun. Eta mendatang teh. Gitu. Dimana keluar wa idharil hubi yang wajib awewe mah idhari ngadohirkeun ngajelaskeun nembongkeun al hubi nembongkeun ka cinta kanu jadi salaki walaupun hati aya kesel wajib awewe mah nembongkeun sikap anu ramah tembongkeun sikap anu matak pigenahan salaki itu tugas wajib itu awewe mah. Nah jangan hati kerungsing, hati kertegenah, tembongkeun ku sikap-sikap anu ramah, anu matak pikabungan salah. Nah itu istri soleha. Mending hati longsong, mending diberi gelar istri soleha. Hah? Sok. Mending kumaha taris tah. Nah cenah kitu, heuh enak kieu. Dina hate teh aya kategenah. Dina hate teh katanya lamun kategenah hareupeun salaki dibudalkeun longsong tah hate geus budal ngan meureun derajat solehah teu aya lanang make teh heuh pan ngajadi rungsing ka salakina tegenah ka salakina ngareungeuna oge gitu. Tapi lamun hate genok kana hate tapi sikap bisa ngabungahkeun salaki walaupun aya kagenok dina hate ku ayana sikap anu bisa ngabungahkeun anu jadi salaki maka itu istri soleha keun bae genokna hate kana lila-lila mah bakal cager nu penting derajat solehah meunang gitu can ngarti keneh we teh awewe teh nepi ka dinya teh hayangna teh hayang kedal hayang puas ya hareupeun salaki teh waduh kari bahasana oh katanya hayangna teh kitu tungtungna teh kasolehan teh gitu. Jadi mana sakumaha karungsing dina hate tahan pikeun naon pikeun nebus kasolehan gitu. Wah salaki data keur ngageremet nah teh torojo salaki wah langsung disampakeun naon bibir monyong kacau mah tak pantes katanya dari neraka loba awewe teh gitu. Teman-teman kadang kayak orang dengan pemajikan teh kudu bener-bener gitu kudu nu pitoateun da kadang-kadang katoatan teh susah henteu bisa dijamin ku ayana ilmu di akhlak teh loba ilmu ge anger kurang-kurang mah gitu lobana ilmu anger we ka salaki teh abung kana boga ilmu ai urang ilmuna teh saeutik deh jadi nengak ka awewe teh anger doraka eta awewe teh model kamari ning anu mana eta awewe loba duit salakina teh boga duit teu usah aya awewe gawe pabrik boga duit wae meureun eta awewe teh salakina jadi tukang ojek enggak pernah kana jadi salakina tadi mana eta geus terjadi model gitu digolongkeun kasupkeun kana Firaun cenah eta awewe teh gitu atawa kamari lebaran ya kasus lebaran gaya sabaraha orang lalaki anu curhat aduh lieur cenah aing lebaran sababna pemajikan loba kahayang eta hayang itu hayang aya ceng teh henteu duit eueuh cenah kitu atuh mantep we keur rungsing cenah diantep tuluy kumaha nganyuk we cenah keun bae aing masikeun anu biasa mare nganyuk mah gitu kan ngan keur lalakina mah berjuangnya bisa ngalaksanakeun jadi kahadean keur lalaki ngan keur awewena tah ngaberatkeun kana jadi salaki teh malaikat rahmat ngalanat malaikat adab ngalanat wah ada hukum malaikat matak meninggal awewe malah ibadah awewe mah babari taat teh ka salaki rek kitu rek eta geus ngan anger kan setan moal resepkeun atuh setan moal panuju ayeuna istri solehah taat udah sali digoda kumaha we kitu komo ayeuna mah kan walaupun cacing deui mah bisa komunikasi jeung saha wae gitu biasa nama lamun eueuh HP na tangga ngobrol nyaritakeun batur kitu kieu ngobrol beli siri siaran ayeuna mah henteu seueur anger gitu ampun zaman kiwari nya kudu pinter-pinter we urang
neangan kasolehan itu hese cik atau ulah nepi ka dilebur eta kasolehan gitu ku pagawean-pagawean orang matak sing tarapli gitu. Jadi apikna dina ibadah leuwih banget beratna cek setan tibatan nu loba ilmu bari gagabah. Tah hareupeun salaki teh awewe mah wajib naon? Wae dohari la hubi. Wajib nembongkeun rasa cinta. Ulah ika salaki jiga nu amak ika salaki batur suranya. Mending kena judes ka salaki batur mah. Jadi kudu hati-hati gitu. Waid haril hubi jeung nembongkeun atau ngadohirkeun ngajelaskeun nempokkeun kanya lahu kasalaki indal qurubi nalika padeukeut gitu. Ulah padeukeut awewe ngobrolna lalaki ceun deukeut awewe tunggul we nyawa HP. Ulah awewe mah hareupeun salaki bisa mah. Sababna ngomong kayak bisi salaki nanya ngobrol teu fokus awewe. Dosa tah awewe tah. Gitu. Jadi utamakeun salaki teh. Kayak bisi kumaha bisa cenah awewe ge hare-hare di imah ge kene angan dinu sajana ngamuk tah geura. Aya di imah di hare-harekeun. Ai kanu tungtung mah teh ku batur ulah ku manehna diantep. Ampun. Salah. Beres? Wa idharil sururi inda ru'yati lahu. Jeung ngadohirkeun nembongkeun sururi kabungahan inda ru'yati lahu nalika ningali kasalakina eta we. Jadi tembongkeun kabungahan, kagenahan, kanikmatan eta. Ulah nembongkeun karungsing, hatena karungsing, kasalaki teh nembongkeun karungsing ayo. Amak-amakan murukusunu gitu. Ongko meuli make up, ongko meuli itu aya hareupeun salaki rada reduun geura. Karena rugi salaki mang meulikeun make up. Ai dangdan keur batur. Eta. Jadi wajib nu jadi pamajikan nembongkeun kabungah kanu jadi salaki. Sok sanajan hatena eukeur teu genah. Wajib itu. Salam. Naon wa ardu nafsiha jeung ngasongkeun nafsi awakna eta awewe ae idharu halahu ae idharu tegasna ngadohirkeun awewe lahu kasalakina ae jaujin tegasna salakina tah wajib nu jadi awewe nu jadi pamajikan nembongkeun kabungah kanu jadi salaki sok sanajan hatena keur galau keur kacau keur teu geunah wajib tah eta awewe mah wajib pamajikan maksudna awewe di dieu teh lain awewe batur ai ka salaki nembongkeun ka sedih ai ka batur nembongkeun ka bunga gitu lah kata wa arduha nafsya jeung wajib awewe mah pamajikan nawaran ka salaki gitu aduh ieu nyaritana ieu loba nu lain mah aya kumaha ya boga pamajikan keur hiji kenal lah diajar we eta kadang kayak komitmen kawin teh wayahna kita menjadi pemajikan orang kudu dek nawaran so wajib awewe mah gitu nawaran daharis gitu awewe wajib nawaran
Nawaran gitu nih kalau loba nawaran itu awe mah dahareun bisi rek dahar tawaran bisi rek ngopi ya kebiasaan nu jadi salaki uyah ge sok ngopi sedengkeun ieu henteu bisi poho bisi tawaran gitu komo rek sare mah tawaran aduh ayeuna teh malam Jumaah cenah kieu sok tempur wajib itu gitu jadi awewe kudu loba nawaran kasalaki teh nya bisi naon lain nawaran nganyuk aduh nah kabita ku baju ya nalajada kan ge bisi rek aja ulah awewe mah anu kitu mah atau merendah asok tangga teh asok ruang riung ya cenah aya anu teh nginjemkeun duit cenah kieu nawar-tawaran kasalaki bisa rek nginjem padahal manehna butuh ulah anu kitu mah nawaran teh naon nawaran naon cek tadi wa aradu jeung kudu ngasongkeun wajib ka awewe wa yajibu jeung wajib alal mar'ati ka awewe aradu nafsiha nawaran dirina nawaran awakna hei asongkeun gitu mata kieu des awewe mah lamun keur di kamar suami istri itu awewe kudu jadi seperti pelacur teu naon tak kasalakina ulah teh di luar di imah ge ulah da barudak ari di kamar maduan hegae rek kumaha ge macu sok kupek teu naon wajib eta awewe penawaran gitu ngan lamun lalaki misalkan ge ya kan bala nu lalaki hogenya ya setiap penting misalkan anu hayang nu ngajak teh ngan lalaki we hayo nu ngajakkeun terus lalaki nu ngajak lalaki itu kadang-kadang awewe teu ikhlas jeung lalaki keun aku bosen cenah dan nu paling hadena mah ditawaran mata ke dia wayajibu ardu nafsiha wayajibu alal mar'ati ardu nafsiha wajib ka awewe ka pamajikan ardu nafsiha naon ngasongkeun awakna itu awewe ka salakina lain ngasongkeun ka batur lain lah dia ngasong awak ka batur mah gitu. Jadi kasalaki nah ae idharu halahu ae jawazi tegesna ngadohirkeun nembongkeun itu awewe kasalakina katanya kasalaki inda iradati nalika karep arek karep teh naumin sare itu rek sare tawaran mun bisa memakai baju na oge rek kudu make baju nu kumaha itu awe eta wah teu make baju we nama teu naon da eta mah barang salaki pan kieu geuninganan dina Al-Qur'an awewe teh pakeun salaki pakeun awewe pakaian jeung pakeun itu pakeun mah kudu dipake pakaian mah kudu bungkus dina pada suami istri itu kudu saling tutupi ulah saling boleh kerekeun kagorengan dina Al-Qur'an kan gitu walibasuhunna teh jadi bungkus saling tutupi naon anu ku awewe tepi kageunaheun atau teu ngeunah lamun dicaritakeun ulah dibuka-buka ulah dicarita-carita nya kitu deui dina ngobrolna suami istri apa carita naon anu teresep salaki wajib apa atas pamajikan teh pamajikan wajib apal karena perkara nu teu dipikaresep ku salaki teu mimiti caritaan teu mimiti dangdanan termasuk sagala rupa tadi mana lalaki teresep eta perkara ulah dipigawe mun caritaan ulah dicarita-carita boga salaki teresep nyaritakeun batur ulah ya meder gitu harapun salaki nyaritakeun batur naon cara jadi duit mah gitu batur mah tuh kamari itu meuli kulkas tatangga teh kieu waduh salaki teh sekeureuh masih amok kayak gitu muka ge hayang anu boga duit gitu ulah awe mah nya ulah nyarita gitu untuk dipikir sapu salaki jadi dina rek sare itu tawaran itu ya itu ngan lamun rek sale ulah loba ting ngobrol teu pararuguh si pasea ka ituna
wa ta'aturu jeung make sesengitan wa yajibu jeung wajib almar'ati ta'aturu jeung wajib ka awewe make sesengitan ayati burraihati lahu tegesna sengit ka ambeuna ku salaki. Nah awewe lamun rek meuli parfum kudu bebeja heula ka salaki jeung kudu apa salaki teresepeun parfum kumaha. Ieu salaki resepkeun teh parfum anu bau ajag meuli aya resepeun mah. Gitu. Ada urang mah teresep keur ngabungahkeun salaki wajib teh. Najan urang teresep oge. Pake parfum gitu. Meuli parfum. Lah lagi kayak gitu, ulah nepi ka make parfum anu teu dipika resep ku pasangan masing-masing. Lalaki teh teresep ieu sengit jeruk teh, der meuli parfum sengit jeruk haja meureun gitu. Mantak awewe teh kudu nanya. Termasuk aya meuli parfum, meuli pakaian, itu kudu nanya ka salaki nu kumaha pantes. Salaki alus cek salaki ieu. Lantaran naon? Make baju na make parfum na dangdana sagala rupa nu aya ditapelkeun dina awak awewe itu keur ngabungahkeun nu jadi salaki nilai ibadahna luar biasa. Catat awewe soleha itu. Mata kalau mun awewe misalkan pas lebaran awewe yang meuli baju kumaha tanya salaki gitu. Ulah satu kangen salaki nganyuk baju na kita apa itu iya nyawa saya alam dunia teh gitunya temenang segala rupa perkara ge awewe mah kudu aya izin teh salik alah cenah da mah duit urang sok sanajan eta duit manehna komo duit nanti salaki cacak duit menang sorangan ya awewe gawe di mana we gawe nama aya kahayang keuh kudu bebeja anu jadi salaki sok sanajan duit manehna eta menang gawe ladang gawe mana ladang usaha manehna komo lamun duit nanti salaki gitu. Cenah ada salaki mah tara loba komentar. Untuk komentar teh penting kesaha teh mah di komentar anger kitu ngana antep sekalian. Kitu nya. Nah, wajib wa yajibu alal mar'ati ta'atur wajib ka awewe make sesengitan rek sare teh sengit kelekna semprot bisi salaki teh resep nyungsep atuh na kelek itu semprot kelek teh sengit gitu. Gitu. Wajib itu wa ta'aduha jeung wajib ngabersihan awewe alpama kana baham ayat tajdidu islahihi tegasna nganyar islahihi ngabersihan bahamna wa yajibu alal mar'ati ta'adduhal pama wajib ka awewe ya ngabersihan bahamna ya dengan ka bau hangru baham awewe teh aing ngaran wajib kumaha dipigawe menang ganjaran ditinggalkeun menang dipigawe menang ganjaran wajib mah mun ditinggalkeun dosa gitu. Lah kumaha dewek we cek awena teh dibejaan sok kesel mah ge nya ongko nanyakeun geura aya dibejaan tak asup-asup kenal nanyakeun atuh maneh teh gitu. Makana nangan awewe dengan pemajikan teh anu nya gitu. Lain berarti aris kudu nangan deui ris anu geus mah geus we eta urus gitu. Anu geus aya mah geus we urus gitu. Cek itu cek ieu ge ada geus kumaha atuh. Ulah gitu. Didik bimbing
Nah kudu nate nu rumah tangga mah loba ngaji nu kieu awe kata. Lantaran ibadah awe mah da gitu. Ibadahna ge lewat salaki. Wajib kudu bersih, kudu bersihkah. Etanya bersihan baham lah ya mah baham dari sabau jengkol bau aja gitu pugu-pugu ciki na bau jengkol cika tuh baham nama gitu kan. Nah, bil misiki kuminya kasturi wati bi jeung ku sesengitan wanadzopati jeung ngabersihan saubi bajuna wayajibu jeung wajib almarati nadopati sawabi wajib ka awewe ngabersihan pakaianana kudu rajin awewe mah nyeseh geus nyeseh teh naon dipoe terus diistrika diasupkeun kana ulah bagrag bubrug tempol lalaki rek neangan di mono itu ieu ribut gitu. Gitu. Wajib awe bahkan awe mah kudu nyadiakeun dahareunana pakaianana disadiakeun salaki mani sadiakeun kewajikan itu tuh tugas awe menjadi ngalayani lalaki pelayan surga layani salaki itu ku Allah enggak diin ge wah cenah ada lalaki na ge teu bener ge entong ningali teu benerna gitu ningali mah ayeuna Allah bakal mere surga Allah bakal mere derajat anu mulia ka awewe anu taat ka salaki contoh Siti Asia ayeuna boga salaki Firaun sugan teh piluan mah ka Firaun dan teh najan Firaun kitu ge kan lantaran ingetna ieu perintah Allah itu ibadah berarti karena Allah. Taatna ka salaki itu lain hayang dibalas ku salaki, tapi taatna ka salaki itu hayang menang derajat mulia di hadapan Allah gitu. Sesengitan make minyak kasturi, sesengitan naon we itu nya anu dipikar resep ku salaki wajib. Bajuna wadawamul zinati jeung nganggerkeun kagindingan bihadrati di hareupeun salaki watarkuha jeung ninggalkeun gigindingan aizinatan tegasna kagindingan inda ghaibatihi nalika keur henteu aya salaki wayajibu jeung wajib alal mar'ati wajib ka awewe dawamul zinatil bihadratihi wa tarkuha inda ghaibatihi udah gitu ngalogatna wayajibu jeung wajib alal mar'ati ka awewe wajib ka awewe teh naon dawamul zinati nganggerkeun gigindingan dangdan awewe mah bihadratihi wa dihareupeun salaki ayeuna geura kaonangan jeung rek sare jeung salaki gaya mana tah onangan atuh rata-rata gitu hampir semuanya padahal mah justru anu wajib mah ya eta tah oh tapi kan kaonangan meledug cenah goreng geus nama salaki atuh matak lamun kitu berarti kudu sarua lah minimal dangdana teh. Jadi hareupeun salaki mah kudu ginding we. Nu pantes maksud ginding teh. Maksud ginding di dia pakaian anu dipikar resep ku salaki nu pantes ditingali ku salaki. Ulah hareupeun salaki kutang nyeklek geura pegat sabelah. Ayeuna buuk raun gitu kieu. Aduh. Kudu luis hareupeun salaki mah tapi ulah luis leos ka ituna buat salaki leos we. Itulah wajib cenah awewe mah teh nganggerkeun dangdan papakaian nu pantes hareupeun saginara raga keur ngabungakeun nu salaki jeung ninggalkeun dangdan salaki teh gawe yo kijaen teh gawe yo ka Jakarta balikna sabulan sakali kumaha aweuna deui mah watar kuha indal ghaibati kudu ninggalkeun kana dangdan dina salaki keur eueuh. Jadi masalahnya ya wadi, mah tong dangdan biasa we.
mun salaki aya di imah kudu dangdan. Udah salaki nanti aya we ngopoe teh di imah hayo we dangdan. Keun bae keur ngabunga salaki da wajib. Gitu. Nu boga salaki mah dangdanna jadi ibadah. Keur salaki lamun teu boga salaki dangdan kumaha? Keur batur. Jana anu waas mah da teu boga salaki ya awewe. Dangdan keur salaki batur. Waduh picilakeun eta mah diomongeun. Gitu ulah katanya. Ulah gitu. Sagelis-gelisna hiji awewe nu mana eta awewe boga salaki keukeuh goreng. Najan irung mancung pipi koneng awak bangkok cek paribasana anger gopet eta awewe di mana eta awewe boga salah kipi omongeun. Eta. Ulah. Omongeun kan. Waduh, ieu mah awewe teh alus ya. Entong maka nyebut alus, boga salah kita. Gitu. Teu boga alhamdulillah. Urang mana nomor HP-na gitu kan. Gitu tah. Heukeun bae lengoh mah. Heupan cenah lalakina boga pamajikan, rek opat ge teu naon lalaki mah. Asa mampu, asa kuat eta. Asa ridho anu kolot. Wah, cenah pika mana ge moari dah entong eta ridho mah. Cicing hiji ge loba gitu. Hiji ge pasea wae cenah urang. Gitu. Hiji pasea wae kumaha tuh? Entong urang. Ning ngomel lah. Cuma dua orang. Tak gitunya. Jadi no jadi pamajikan mah hareupeun salaki teh kudu loba dangdan make minyak seungit salilahna we dangdan gitu kieu. Anu biasa ngonyoh hali sok atuh hareupeun salaki pantes teh urang rek kaluar kakara. Aya salaki eueuh dangdan aya salaki redan-redon nah eta. Ama beres gitu mah maksudna naon geraheg. Gitu. Mentak lamun urang gawe keluar itu ya balik ka imah tampo pamajikan dibagiakeun teh pamajikan nu hade mah ngabagiakeun bari dangdan. Gitu. Ulah hare-hare. Mentak hesenya dengan awewe teh nya. Da awewe kitu di dengan lalaki nu bener teh. Pada hese. Sarua eta. Cerita ieu teh hayang cenah boga pamajikanna seperti Siti Khadijah. Ai manehna jiga Firaun teh. Kira kumaha meunangna atuh. Eta. Makanya pokona saapik-apikna we urang mah. Mantakan awewe teh sok bawa ka pangajian atau titah ngaji. Tapi ngajina anu disesuai di kebutuhan. Da monen ngaji urusan rumah tangga jarang, rutinan jarang. Jarang atuh. Makanya surpun guru teh mah ge lamun urang boga pamajikan ngaji ka mana sok materina naon sesuai teh jeung kebutuhan urang. Lamun teh sesuai jeung kebutuhan urang rada dijaga rada diraksa lantaran urang aya target, urang apa ngabutuh. Naon pangabutuhna? Ngadidik pamajikan teu bisa atuh sok ajengan. Eta. Supaya naon supaya engke taat atawa kanu jadi salah ke ulah ieu mah ngaji ka salaki pasea we jeung salakina teh. Ka salaki bedagong we, ka salaki teu ngawara we nepi ka ngaji ge teu bebeja itu teh ulah. Tetep kudu bebeja. Jadi engke ngajina teh ieu hukumna ngaji maon ngaji bab salat, bab suci atau ngaji bab naon. Lamun ngaji bab suci ngaji katib sapinah, berarti fardu ain, wajib teu naon sok eta wajib ain. Lamun ngaji nu sejena nu beda materina ya beda deh ya gitu. Jadi materi ge nentukeun gitu pilihan dipilih ke urang supaya naon anu dipikah hayang dina rumah tangga teh pendidikanna teh anu ka pamajikan nyampe pabeureun ku urang atuh hese di perpatahan teh sakumaha luhurna ilmu lobana ilmu keukeuh di bajaan kudu jadi salaki mah nger hese gitu. Budak bosa anger hese matak sok kamana gitu. Tapi pantek itu kabeh awewe aya we. Matak dipayun kantos ninganan. Lamun urang sebagai boga salah sebagai salaki boga pamajikan, ilmu di urang aya
tong senang ngaji keluar ngaji jeung salakin alusan eta eta mending kan ngaji jeung salakin ngan lamun ku salakin di bepatan hese ku salakin di bejan teu ngawar gitu ngadon rungsing di bejan geus senang ngaji ka setan aja ngantuk mending kana kitu ngaji minimal naon atuh hatena kabersihan eta Sebab wajib di antara kewajiban di payun atas pasal nu di payunnya di antara kewajiban anu jadi salaki ka pamajikan teh kudu ngabing-bing dina segala bidang khususna kana agama bab salatna bisi teu apaleun mantak nitip bisi engke karawin mau nyebut kawin deui mah eta khusus aris pun kawin deui berarti ya mun kawin mah nu acan berarti kalimatna bisi engke karawin pangheulana kudu ditanya ka pamajikan geus kawin jampe adus heula. Tong ka jampe naik. Aris naik apa jampena? Henteu ada jampean berarti jampean Riz. Jampean. Allahumma janibni wa janibna minasyaitan. Jampean gitu. Pan aya kudu poe naon, malam naon jam sabaraha kudu kumaha gitu kan aya tah dina kitab Qur'anul nasana teh. Ulah janji keclak kan beda nya kawin jeung nikah gitu aya nikah mah sabaraha rukunna 5 aya panganten lalaki panganten awewe aya wali 2 saksi ijab qabul gitu kan itu rukun rukun nikah rukun kawin 3 aya awewe aya lalaki daek 2 nana keun bae hanapeun cau oge ada daekeun 2 nana eta mah ya mana jarami gitu ya mana baruntas dan nah itu kawin ngaranna kawin mah di mana gue gitu kawin mah mata lalaki kayak mun karawin ya pangheulana tanya teh jampe adus bisa teu apaleun ka urang gawe malam pertama subuh rek adus teu bisa atuh teu dijampean mah teu sah salat nang kaitana moal beres cek kumaha cenah urang mah da ngeusila kawin age wajib ngecek tanya sebulan sakali mah apa jampe adus teh bisa kumaha deui mata tanya pemajikan dan jampe adusna gitu naon bersih teu apaleun sok nanya teh sok nanya gitu sok nanya ya jampe adusna kumaha jampe adusna jampe wuduna terus prak-prakanana itu ya nah keun bae adusna babarengan bari praktek suami istri mah orang adusnya babarengan kieu adus teh cekna kitab oge kungsi ngaji kade dina adus cenah meureun lepat-lepet hanapeun kuku kudu kacayan kade awewe dina wudu buk anu dia ulah ditelepon kudu ka kumaha dipraktekeun itu wajib itu lalaki teh doraka teh lalaki lamun teu ngajarkeun eta sampai teu fardu ain kewajiban salaki teh lain maraban hungkul da masalah maraban hungkul mah awe ge bisaeun maraban sorangan paling terena awe teh mantak ayeuna mah aya kieu Riz ya aya hiji awewe umur 37 tahun usahana jalan ketika dititah kawin cek atuh kawin ceng teh usaha boga rek naon cenah kawin duit boga gedenya nguasakeun akar rungsing gitu ceng teh teu apaleun nu rumah tangga mah bingungna bisa ngiparatan kana dosa tengah peting jemplang-jempling ngahuleng mikiran ke rumah tangga hayang aya kaboga hayang itu makan ngurus rumah tangga ayana kapusing ayana kitu urang sabar sangarapanana aya kategan urang itu jadi amal soleh rumah tangga mah kiparat kana dosa ari setengah peting ngahuleng di Samsung geus beak sabungkus kopi geus beak saruntuy ngahuleng gitu kan lamun menurutkan materi mah meunang naon geura sok tapi ngahuleng na mikirkeun rumah tangga dosa-dosa meruragan tah mata kira karawin tah nu lenga mah mau bogaeun nu kitu tan nu lenga mah gitu matak aya awewe ditanya gitu naon cenah ada duit boga usahakeun itu ya berarti dosa numpuk eta karena loba duit jeung loba dosa mending loba duit pun loba dosa mending loba duit dosa saeutiknya
Nah lamun teu kawin mah dosa numpuk meureunnan. Duit dan boga duit ge taya jalan keur ngiparatan dosa. Ya di antarana rumah tangga teh keur ngiparatan eta tah. Ya kalimatan ongkoh gitu nya rumah tangga teh. Dina susah-susahna rumah tangga tetep ku Allah diberi bunga. Makanya dina kitab Quratul Uyun manfaat rumah tangga itu diantara sok dibeungharkeun ku Allah. Keur lengoh di mana boga piring, ke rumah tangga boga hiji wae mah. Keur lengoh di mana boga gelas, geus rumah tangga boga nungtut parabot beunghar. Termasuk keur lengoh mata boga hutang, geus rumah tangga boga hutang. Ya eta. Ke rumah tapi beunghar, ya emang gitu, rumah tangga. Jeung rumah tangga mah cenah diajar wae emangnya. Boga duit diajar cara manajna kumaha ngelolana keuangan kudu kumaha aya ieu kudu kumaha aya perkara sadayana kitu rumah tangga selalu diajar dibalikan deui balikan diajar deui anggar we rumah tangga eta maka keur awewe ya ada ayeuna pan pasal nyaritakeun kewajiban awewe kana jadi salaki kemarin entos kewajiban salaki hak kawena kewajiban awewe hak anu jadi salaki ya panjang kene ayeuna loba kene kewajiban nu jadi pamajikan kanu jadi salaki gitu. Ada awewe teh ulah nepi ka ayeuna ka salaki teh ngarungsingkeun we aya kahayang kadenya urang sing arapik gitu nangan pamajikan ada geus kagok kan geus mah geus lain berarti kudu ganti entos mentos olah we nu aya gitu. Jembatan ganti makar kana mande cenengnya. Mantak aya babasaan ge neng Riz ya. Lamun awewe salingkuhna awe bakal luas ninggalkeun salakina. Tapi lamun lalaki salingkuh tapi ka mana salingkuhna lalaki moal tega ninggalkeun pamaji. Tibatan ninggalkeun karakah namahan lagi begitu tapi kamana ge lalaki salingkuh moal luaseun nih micen awewe tapi mun awewe salingkuh pasti lokal luaseun ninggalkeun salaki sapadahal talak aya di salaki gitu eta makana urang sing arapiknya mantap ngaji kieu teh keur bekal gitu anu can rumah tangga keur bekal anu geus rumah tangga keur pelajaran ge setik-setik terap kewajiban orang naon ya lain wae mere dahar mere imah mere anak wah terus salite lah qala usmu'iyu qala parantos nyariosa usmu'iyu imam usumi ra'aitu ningali kaula fil badiyati dina kampungan di kampung amratan kaja awewe alaiha eta tetep eta awewe komisun ari baju kurung ahmarun beureum waya hal nari eta awewe muhtadobatun eta dipacar wabaidiha jeung dina wabaidiha wabiyadiha jeung dina leungeunna sabahatun leungeunna eta we sabahatun nyekel tasbih pakul tu makananya kaula ma abada haza ma eta naon abada ari anu ngaitkeun hada jauh itu perkara min hada karena ieu dangdanan cenah ya adanya pakola maka ngajawab itu awewe min bakhli tawili tina bahar tawil walillahi jeung karna tetep dikaula ini bun ari awak la udi'uhu tengah lebar kaula kana awak kaula walillahwi jeung eta tetep kana
heureuy mini ti kaula wal batolati jeung percuma janibun ari jauh palim tu makanya ho kaula anna hasanyanya na eta awewe imroatun eta we solihatun anu soleh laha eta tetep ka awewe jauzun ari salaki tatajayanu halna lahu halna anu gigindingan itu awewe saya teh saur ulama Imam Usmu'i Imam Usmu'i mana ya masalah panjang ya nya Sur Imam Usmu'i riwayatu fil badiyati ningali kaula cenah dina hiji tempat di hiji lemur meureunnan keur ulin keur ngalanglang ya ulama ge namanya kesel cicing we di imah kali-kali ulin ya saur ulama ningali awewe nah kumaha awena ningali awewe anu make baju ginding lah eta awewe make pacar alihannya tetep awewe eta komisun make baju kurung ahmarun anu beureum andi urang pan ngewa awewe make baju beureum nya di kahuruan tong kapom sika duruk waya mutatobatun hal nari eta awewe di pacar ada pacar yang dipain kantosnya pacar teh yang menang nu teu meunang eta awewe di pacar leungeuna ai baralik ti Saudi ning ciri sok beda nya nu baralik ti Saudi nya 3 bulan we hurik deui teh anyar ti Saudi buukna eta yen halkeun bae mawa ciri khas ya, balik teh Saudi terus naon ramona di pacar katanya bae eta ningali awewe eta ulama ningali awewe ka anu make baju kurung bari di pacar biar dia sabahatun dina leungeunna eta awewe nyekel tasbih tapi enak kan eta tasbih anu di alian nu kos ali kan ning cetreknya tasbih pakul tuh makanannya akan terus nyarios eta ulama teh ma apa dah min hadza faqalatul min beretawil saur eta ulama naon ari anu ngaganterkeun naon cenah eta teh katanya jadi kan kaget atuh mun urang aya awewe make pakaian berijeng gitu teh make tasbih cetrek mangga ditaro situ kumaha eta jawabna walillahi minni janibun la udhi'uhu jeung karena Allah tetap ti kaula janibun ari awak henteu ngalelebar jadi dangdana eta awewe itu tetap bari di zikir bari maca tasbih bari ngabersihkeun bari nyucikeun nutup aurat eta ya karena Allah cenah walil mini janibun la wudi'u walillahi mini jeung eta tetep kaharep heureuy kana heureuy wal batalatin tekaola percuma cenah dikira jeung wiridan ge etanya kaleuwih gitu temong-temong
janibun jauh cenah gitu eta. Di heureyan kita eta we moal Pa'alam tu annaha maka nyaho kaula anna sanyanya na eta we mroatun eta we solihatun awewe anu soleh lah eta tetep ka eta we jaujun ari salakin sugan eta boga salaki udah di gitu. Jadi makana awewe nu boga salaki mah ulah dangdan satu kangen salaki tah gitu ulama ge kapincut kurang masukkan tetap boga salaki gitu. Ya mantak tadi teu meunang awewe dangdan satu kangen salaki nya ge soleh dangdan keluar make tas pasti deh heureyan meureunna menor ting cek aris teh ya awewe cenah gitu tanya di heureyan bek teh boga salaki itu tulus gitu cek tandat lah kan bae da salaki gawe ieu kalau ikan gitu ulah mata awewe mah ulah katanya ulah dangdan satu kangen salaki ke kumaha cenah lamun liar jeung salik teu naon liar jeung salaki dangdan sok da gegereun salaki gitu. Makanya lamun aya kajahatan teh golongan lalaki ka awewe itu lain lalaki ting jahat da bohongan we eta meureunna nangtang we gitu awena iman kuat imin mah teu kuat cenah gitu kan. Ada berenang di tempo ka tempo ai peureum cilaka berlempang teh nyukruk tak molotot teh. Nah makanya awewe kitu tah. Ada yang kayak pemajikan orang beja dangdan teh lamun hareupeun salaki atau ulin bareng jeung salaki luaran salaki biasa we sederhana nu pantes asal nutupan aurat we gitu entong gaya-gaya teuing tukangan salaki mah eta awewe mah mata dina ieu riwayat gitu sugan teh boga salaki harus diureuyan cenah apa kita boga salaki gitu nah eta leuheung lamun judes mah teh diureuyan teh nya boga salaki di heureyan mugu meulis geura komo geus nempo duit mah kita cilaka itu mah tah semua bener tah eta mentak lamun awewe mah nya awewe ya pamajikan awewe nu boga salaki alusna mah judes ka laki sajen teh lain berarti jebras-jebris judes teh nya teh sayeuna saperluna we mun lalaki nanya jawab saperluna entong nanya dijawab tuh nanya nama kursalah kalimat dua kalimat nggak jawab menit parete lu bari nyampurkeun deh lain nanya nyampurkeun nu nggak jawab nyampurkeun ke Bandung ke Jakarta ngobrol astagfirullahaladzim hayang naon cenah eta gitu awe mah ulah awe mah perlu kecuali jeung salakina gigireun jeung salakina mah sok rekomenda aya salakina gitu. Namun awe salaki mau ulah bahkan keluar ti imah ge ulah pan awe mah kecuali izin ti salaki gitu aya izin ya ti salaki Kang cenah abdi teh pada damel ka pabrik diizinan aya surat persetujuannya surat izin ti suami itu nah ari geus gawe memboga duit ti lalaki teh dianggap pembantu dianggap tukang ojek itu ya Allah ya Karim gitu itu kok ada alam kiwari gitu nya diantarana sababaraha urang seueur rumah tangga kota-kota cenah pemajikan ai rek gawe cenah diminta izin gitu. Nah geus diizinan gawe di pabrik jadi kieu akan bae beres kuduna ceng teh gitu sabar we lantaran lalaki sabar nyang hareupan tingkah awewe anu goreng tingkah pamajikan anu goreng kasobaranana eta bakal dibales ku Allah dipasihan kasobaran ganjaran kasobaran Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam gitu heuh cenah diajak sare capek sedangkan aprokur ti pada magrib nu kasebut ti borang itu ya akan bae jadi doa mah pertama urang make diizinan gitu itu diizinan da butuh pada sebenarnya menajan butuh kita teu meunang lalaki ngadahar duit ladang awewe kecuali dibere komo lamun lalaki nitah digawe geus kitu ngaramet lah urang rek cicing deui mah geus gawe ketemu lah komo gitu
di pasihan mah kudu jadi bojo, kudu jadi pamajikannya teh saweos. Satarima we sedekah meureun eta da lain kewajiban gitu. Kan orang dina nya pokona dina rumah tangga kudu kudu hati-hati lah gitu. Segala rupana. Lebih 5 menit ya man ya. Watar kullihianati wallahu alam bisawab.